zaman ku hari-hari nya toga duit mah. Boro-boro ada ketan. Ada aing bage geus kadang ada jurig lompatan. Soalnya geus kieu kumaha nya toga duit mah. Dulur bage jadi batur. Komenting batur, teu nyaho meureun ka aing. Ki aing kudu kumaha nya supaya loba duit ta. Petir ki. Astaga. Coba tuh dia bere ayo. Petir. Ampun. Gusti. Ya Allah. Kemen slot ya inget baik. Coba tuh dia buludugan ya gede ya. Sugan jaga bentar tarang dia modar dari dinya lah. Mali salatkeun dia paling paeh ge. Petir tuh. Astaga. Hei, aing Aingnya meski kumaha ya kabogor teu boga, duit teu boga. Kira ku aing. Woi, naon dia ngomong sorangan be, dongo edan. Kan ngomong serangan dia. Edan beneran meureun dia. Ngelunjak dia ngomong asal bae. Dia meong aing bege ngalamun kemari reuneuh. Naon dia nyorokan aing meong. Emang dia ngalamun naon kitu? Kugu aing keur peuting keur hees dia mah di pinggir aing meong. Terus aing udang hees tiba-tiba meong nasreuneuh dia mah. Ku aing apa lain tanya meongna. Oh, ku dia berartinya meong aing reuneuh. Soalnya dia meong mah eta lamun sakali di kitu langsung reuneuh dia. Tanggung jawab dia. Uti dituna aing reuneuhan oceng. Kudu aing keur parucing toga duit ya. Mangkana dia lamun hayang boga duit mah gawe. Saya ulin yang aing yuk kalau OBB urang. Jangan naon urang. Ayo ki geura sakali deui ki ya. Aing. Eleh be aing malah. Aing. Tapi ieu doang lamun top up sakali di mah yang meunang. Tapi aing top up nanti mana ya duitnya? Ya motor ku yang digadekeun. Sepak aing be aku yang hiji-hiji digade-gadekeun. Main ya. Duh, dak. Penasaran aing mah ya, tapi kumaha aing ngadeponan. Beneran teh mangsa. Woi, Tam. Ini ge dia. Hayang duit tuh dia. Hah? Hayang duit tuh. Gitu. Hayang Om. Bisnis tah. Tam bisnis jeung aing yo. Kan aing tala keur usaha online nya. Kan ieu aing kudu boga modal heula 50.000 mah. Kayak dia lamun ku yang dimodalan ieu 50.000. Ke menang 500.000. Dia boga duit tuh. Ada yang dibere moal ke? Atuh urang bagi duang ke menang mah 250.000 ewang. Cuman masalahna aing duitna gitu boga wong. Tuh kan emak dia bogaeun. Nyahonya. Tapi asana mah main tadi asupun duit wong kana lemari 50.000. Tah tuh ja eta lah. Aya marang. Sesokot itu. Kepkeun ku urang gantian. 50.000 jadi 100.000. Kapan indung dia ge senengeun. Indung dia seneng, urang seneng. Tapi bener eta bakal menang 500.000. Atuh bener lah. Orang kamari ge baturan aing dia menang mobil hiji. Terus saya bukti nanya. Aya tuh dia mah loba tuh buktina ge tuh nu mareunang. Urang mah modal 50.000, menang 500.000. Geus burung aing bae kreumnya. Geus nya ditu graeun. Kebal dia. Bila ingin melihat hitam di dalam kolam, menonton bumi airnya sebelum kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam. Alhamdulillah halodonya. Ya, tarbahe gararing. Tumben amat saya tak minta duit tenon, belum cek bae. Balik lempang deui we. Jadi aing bukan dicoba ieu mah. Abasa jeung aing mamai. Angel amat eta mah. Bija eta tah. Woi, Bang. Woi,
Ayo ya. Tah, itu aja menang dia duit tah. Saya orang depo heula. Naon dia depo? Ih, top up. Tah, isi duitna asupkeun heula kana HP. Emang bisa sih duit HP bisa diasupkan HP? Atuh heuh, top up heula maksud aing mah urang ka dieu engke asup ka dieu. Terus hayulah aing. Dia tengah ting sayu. Mau dia belah. Boncos, tunggu. Ih, naon sih dia? Gila aing. Hayu mumpung lagi sepi. Nah, hayo. Tuh, maksudnya malah coklat dia. Oh, coklat. Heeh. Hayo tala. Hayo. Pan dia mah duit dipinta batur wong. Kapan duit tadi sikeun ka dieu. Ngarting wong. Ya mah geus hayu ge. Tah di akuari urang tah tinggal ngalah duitna doang ieu. Ayo istirahat wong, geus sabar wong. Heula. Dia mainnya doang kieu tah. Wong, panas ya abah-abahan wong. Heuh eta tukang meren duitna eta. Oh, nomor duit kayak kana urang ya wong ya. Heeh. Tuh dia tungke tadi sambar ku petir urang beunang duit ieu. Oh, jeung berecet gitu putar-petirna. Heuh. Kayak tuh, aing Menang ya wong ya, menang. oke encan tah. Tem tah. Menang ya menang. Tah menang urang 700.000 ieu. Ih, oh gede wong. Oh dia. Tinggal 200.000 dia orangnya. Kan dia cek aing ge ieu. Atuh berat cokot wong. Kayak heula kan 500 cenah. Yo sihnya. Pangurang menang bagianna gede. Ayo mau bisa ngabahasa ke cenah mamai. Kayak tuh. Petir ge. Hi. Aki-akina ieu ngajedog bae. Sebutan pada masih ngajedog bae. Tah, tem tah. Aduh. Non wong. Tuh, tah menang deh orang tah 500.000 tah. Jadi bener. Bener. Asik. Tah dia orang tinggal nyokot duitna ieu. Atuh bira wong. Tapi dia nyokot duit aku doain 100.000 heula ieu. Ih, atuh aing mah teu boga deui wong. Jadi si dia mah nya tadi 10.000 doang nya. Tapi aing mah aing bogaeun doang di imah. Atuh geus wong. Nya aing nyokot duit mah burung nya. Ditanggung di dieu. Aing goreng dia. Kayak bisa. di deui. Ya tebak kemana wong? Aduh, dah kayak dipakai aing mah ieu. Mana duit masih utang di. Tam. Tangguan ya. Oh, wong, belum kemana nya? Wih. Nah duit 500.000. Main 100.000, si Kiwong nyain 200.000 sewang. Berarti aing jadi ngebahas jeung aing mamai. Ngabaso 30.000. Es teh manis 10.000. Jajana 20.000 paling deh. Di sana loba keneh. Tabayang. Ih, tapi aing kudu nyasakeun 50.000 mah. Jeung naon teh si Kiwong depo. Eta belah pokona mah. Kan aing mun disisakeun 50.000 mah. Kan aing boga modal serangan meureun. Aing boga duit ieu mangke. Sayur. Tah, kebeneran ya pedagang sayur meureun di hareup. Sayur. Mumpung aing can masak-masak acan ieu. Ning meuli sayur heula lah gampang baju mah. Aing teu boga sayuran. Haji, maling. Maling, ini aing maling ieu. Kusaha kan aing mah? Sutan ke mana deui? Apa sih utang meureun nya maling duit aing? Muntasan cenah cium-cium. Kira tadi balik be. Keluar deui, gerak bae ku aing. Jom. Tadi ke dia. Aing Yang bisa tante sih dia. sutem. Hah? Tadi mah ada di itu tuh kerdiuk. Saya tak. Maling duit aing, saya tak bukan meuli sayureun. Kalau eueuh 50.000 duit aing sari jiji lah. Di mana tadi cenah? Tadinya tadi yuk tah. Hangus ke kun kang. Nuhun. Aduh, dak aya ieu. Aing kudu leungit heula ieu lembur saminggu. Aduh, nu bapak kolot aing ge lah aing diiskeun. Saya tambah di itu cenah tuh nya. Gerak be dia kuan. Mana itu belah Mas Kiwong? Heh, dah. Dia Mak, manggil aja ya. ih mak aing nang duit mak. 6 tahun dia 6 tahun. Kapan mah dibayar di 100.000. Bit, si mana pada usaha ente nanti tuh.
Ih mak aing mah bisnis online mah si Kiwong. Online naon ya? Nyaho mah aja si Kiwong mah episode aku mah tadi. Oh iya, aduh, enggak mana kan gue dia. Pakai modal mak, pakai eta main episode Gusti Kiwong. Modal ada hiji lah, aing geus satu tukang sayur, nu tatu naon dia sayur acan. Tenang bae mang kayak Gusti Kiwong datang deh ka dieu menang duit. Ya betul, kita mang si kiwang. Mang mah tungguan bari dieu. Wah, di mana? Cuma manggil doang manggil. Aing manggil si urang tuh itu cenah. Boro-boro nyokot duit. Iya, tapi bae mah kudu hiji lah aing. Atau si Kiwong ieu mah janjian mak. Pokoknya aing ngomongnya sama dia, dia aing kalau si kiwang. Aduh nyeri mah nyeri.